Di sawang tika anggangan daun puspa sae pisan, daun mangrupa hiasan pantes ayana di taman. Daun puspa anu kuring dipieling berang peuting, daun mangrupa hiasan pantes ayana di taman. Di elaran kuku 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 di samperan kuku bang bara di sambaran kuku 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 di elaran kuku bang bara. Di sawang tika anggangan daun puspa sae pisan, daun mangrupa hiasan pantes ayana di taman. Daun puspa anu urang mangrupa hiji kenangan waktu paseni duaan manehna milu marengan. Di elaran kuku 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 di sambaran kuku bang bara di elaran kuku 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 di sambaran kuku bang bara. La 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 Kangge pamirsa baraya YouTube sadayana hatur nuhun pisan. Alhamdulillah channelna Kang Aldi Nur Hadiat Iskandar parantos nincak ka 20.000 subscriber. Alhamdulillah yeay. Mudah-mudahan channelna langkung nanjeur, langkung berkembang. Pokoknya dina ngamumbule seni Sunda. Oke, tong hilap di like, subscribe, di komen, sareng di rojong teras channelna supados langkung berkembang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.